Jawa berikut. Tentang induk anu hebat anu terus diriweuhan sabarna ya bandingan di mendian diwadakan diruapan diinuman disimutan dikekepan mun ateun digarawat kumumut anak tegama indung manikeun hariwa hate indung henteu tenang mun anakna acan damang tah indung teh kanya anak ka anak taya batasna sampai anak dewasana indung teuingnya anak indung terus ngadoakeun ka anakna sangkan salamet anakna di dunia jeung akhiratna. Tapi mun indung teu damang anak mahan teu hariwa indung ceurik nahan nyeri anak ukur bisa seri teu inget kana jasana indung sakitu capekna ngurusan ti orokna dugikeun ka dewasana. Wahai anak sing barisa ka indungmu langkung jasa karena Allah nyariosna dina kitab Al-Qur'an manah indung dibungakeun hirup indung disenangkeun cukup pas orok nyusahkeun dewasa sing ngabagjakeun cerik indung tiap penting demi ngurusan anaki najeng capek teu dirasa asal anak saretibra sing mimiti orok lahir kasusah indung lahir dahar sare na berkurang demi anak nu disayang teu kaukur nyesana lamun indung pas teu aya karena pas indung hirupna can pernah ngajieun najak letak ayeuna nyaana mumpung aya kesempatan karasa mah teu kubatur lamun indung
Gustiku. Al-Fatihah.